Para mitra sadaya ti dinten ka dinten ti waktos ka waktos Mang Jaya ngaturkeun nuhun ka wargi-wargi Mang Jaya nu sami-sami ngabandungan dongeng. Dongeng nuju dihanca ku Mang Jaya carios nyambung judulna Gelebugna Angin Rawa Onom karangan Aan Merdeka Permana dina bagian ka 88 para wargi. Atuh sabada Mang Jaya namatkeun bagian ke-88 tangtos nage ayeuna ngahanca bagian ke-88. Mugi-mugi para mitra dongeng-dongeng ti Mang Jaya official tiasa anggo hiburan pangbeberahmana. Kapungkur seueur para mitra sadaya Mang Jaya ngadongeng carios ti Aan Merdeka Permana di radionya para mitra. Saresna ayeuna bahan gaya keneh gitu lah. Emang atuh. Jangakeun we tang-tang hiburan pangbeberahmana para wargi. Carios nyambung nu judulna Gelebugna Angin Rawa Onom karangan Aan Merdeka Permana anu mana ayeuna nincak bagian ke-81. Hapunten. Bagian ke-88. Terus kalangkung 81 maupun Jaya cenah. Mohon ayeuna bagian ke-88 para mitra. Atuh mangga nyangakeun bae wilujeng ngadangkeun. Para mitra kaum dangu kumaha daramang sadayana. Alhamdulillah Mang Jaya aya hibar pangduati para wargi tiasa mancen tugas deui para wargi nuju ngadongeng tina lalakon Gelebugna Angin Rawa Onom karangan Aan Merdeka Permana dina bagian ke-88. Mangga urang lajengkeun bae dongengna etang-etang hiburan pangbeberah. Sakumaha nu kauninga para mitra campukna perang tanding antara siluman onom atanapi antara raneta utusan ti nagri onom sareng para siluman di nagri burak setra ganda nimbulkeun sora-sora nu matak nyentarkeun pikeun umat manusia. Digambarkeun angin ngahiuk teh sabenerna mah keur perang campuk antara utusan onom sareng para siluman. Ngawiwiwina sora angin cenah para wargi sabenerna mah sora nu pating jererit jeung anjing nu babaung teh pating haroakna minangka namah cenah utusan onom jeung urang para siluman atanapi ti nagri siluman burak setraganda. Kitu kaayaanana para wargi sadaya. Malah mah perang campuh katutuluyan teh para wargi harita teh menipating garoak di antara dua utusan teh. Malah cek utusan hiji deui nyerang harita teh ti nagri barad siluman. Ayo serang balad-balad. Ngaluarkeun ilmu anu luar biasa hebatna sorana ngajelepet ibarat sotra gelap. Tapi para wargi sadaya hal eta dilawan. Wow, bari surak amal-amalan ku neta rombongan ti nagri onom. Kitu jeung kitu bae para mitra sadaya unggah serangan ti nyaeta anu kasebut nagri siluman ngaluarkeun ilmu lir ibarat gelap saleser salilana harita tadi tadah ku hiji gerakan nu nimbulkeun sora anu ngacelegur. Kitu jeung kitu sababaraha kali. Malah harita ge kulantaran seranganana teu hasil, urang siluman teh nyerang deui manehna ngaluarkeun ilmu gelap saleser. Tapi tetep para mitra atuh harita ge langsung dilawan bari jeung harita teh surak ambal-ambalan. Lantaran seranganana para mitra teu ngahasilkeun. Ujung kitu bae dua serangan teh diaradu maranehna pada hayang menang dina eta tarung teh. Disebatkeun para wargi sadaya rombongan burak setra ganda teh memang ngalawan ka nagri siluman onom atanapi nagri onom nu disebut cenah Pulau Majeti teh. Hari ti karajaan onom para wargi harita teh nu daratang marake kampret hideung. Tiga jalma biasa we. Marake kampret hideung make calana pang si hideung. Marake iket cenah para mitra di barang bang semplakeun. Manehna jiga umat manusia biasa
awak aya nu jalugjug, aya nu parnek peceklek, aya nu goreng patut, aya nu kasep ngalempereng koneng, aya nu kumisna nyiripit cenah para mitra, jeung deui aya nu teu kumisan. Kumaha we jiga manusia. Ieu teh sababna lantaran baheulana bangsa onom teh bangsa manusia. Ari barad siluman nya kitu kagambarkeun. Maranehna kulantaran tadina bangsa jin. Jin oge ukur diwengku ku jin kafir nu jarahat. Nu gawena ukur hayang nyieun kakacoan wungkul. Nu matak pola-pola kitu teh nyurup jeung rurupaanana. Model tadi nu gogorowokan jaba awakna bengkung. Dina punukna ngajenul bungkul. Gadona ge cenah cameuh. Jeung aya sihung culaeu hiji di hareup. Aya ge nu sakujur kulitna hejo korodok jiga kulit bangkong. Anuna buleud bonconong para mitra irungna pengek rata-rata jeung pipi. Ukur liang irung we nu orongoh bolong cenah para wargi. Nu leuwih-leuwih pikeun pikasieun ti eta ge teu kurang-kurang. Buktina aya makhluk nu tandukna rangeteng dua. Aya ge nu tandukna culaeu hiji dina tarang. Jeung aya nu sapasang leungeun jiga leungeun congcorang. Sawaktu ngajorag lawan teh carana ku mencug-mencugkeun sapasang leungeun jiga nu keureun nugaran batu. Maranehna nyieun balad onom. Nyaeta balad onom jeung balad siluman gawena silih gempur jeung silih kakalak. Sakali mangsa kasoran teh balad onom, tapi sakali mangsa nya balad siluman anu bobor karahayuan. Tadi ge disebutkeun ngaranna ge Tarung. Kalan-kalan nu bobor karahayuan teh ti nagri onom. Kalan-kalan anu cenah nu kaayaana ripuh teh tina ti siluman teh para wargi. Kitu jeung kitu bae silih kakalakeun. Mun aya nu kabeunangan getihna ulaweran, teu bina ti jalma nu ngalaman tatu. Ngan meureun bedana sanajan getih manehna maseuhan beungeut cai jeung maseuhan batu, tapi ku panon biasa mah moal kapanggih moal katara. Harita para wargi sadaya atuh dina kayan perang campuh samodel kitu. Anu nyarita teh harita ge Adipati Rangga para wargi sadaya. Bantangin. Andika ulah lalajo wae deuleu. Bantangin. Hayo bantuan ye nagri Pulau Majeti deuleu. Kunaon Andika kalah ka ngahuleng bae. Lalajo bae. Rek naon kalah ka ngajejentul kitu. Geura bantuan ye nagri Pulau Majeti. Geura ancurkeun teu pasukan siluman deuleu. Cek Adipati Rangga. Nukira banting tulang ngadeketeun Patih Wirabangsa. Manehna satekah pola ngajaga serangan-serangan musuh di nagri siluman burak setra ganda tea para wargi. Ari Ki Patih Wirabangsa nyarita. Wow, kajaba. Lamun sia mumul bitotama di dieu. Ayo geura teangan anak aing si Jaka Sampireun. Geura cangkalak bawa ka dieu. Sabab kaula nu baris modaran eta jalma jahat deuleu. Kurang ajar. Boga anak teh kalah ka nyieun karama nyieun kakacoan di nagara deuleu. Aing teh sudi najis teuing. Boga anak kalakuan kitu beta. Geura teangan si Jaka Sampireun. Mun sia mumul tarung, jagrakeun ka aing ku aing rek ditunggal canggana. Ayeuna keneh deuleu. Ceuk Patih Wirabangsa para mitra. Bari hohoak geus sababara poe harita teh para wargi Mang Lendra memang gawena ukur nyaksian wungku. Ari nu jadi sabab musababna mah antara jiwa manehna salaku manusia jeung jiwa Raden Jaka Bantangin anu nyao pernahna aya di bangsa naon masih keneh silih bedol pangaruh. Di sejen pihak Mang Lendra ngarasa yen ieu peperangan teh saeutikna teu ngabaud kana kapentingan dirina. Tapi di pihak sejen aya pangaruh kertering kerteg Jaka Bantangin anu jiga nitah malar Mang Lendra mantuan balad Pulau Majeti. Aing mah ngarasa yen antara bangsa onom jeung bangsa jin teh kerebutan pangaruh dina makieuhkeun ala manusia. Kitu sababna deuleu.
Aing teh teu boga kapentingan dina ieu peperangan mah. Sabab nu penting mah boh itu, boh ieu. Nu penting mah manusia ulah diganggu kitu pangbangna mah. Aing mah terserah rek kumaha-kumaha ge nu penting mah mun wani-wani ganggu ka umat manusia, aing turun tangan deuleu. Cek pikir Mang Lendra, bari masih keneh ngabedega nulak cangkeng. Lalajono keur galungan tarung harita. Ngan kalan-kalan Mang Lendra ngagerendeng kieu. Heueuh nu aing teu ngarti mah heueuh. Kunaon atuh? Sanggeus aya di alam manusia, si Bantangin taya kadenge sorana. Biasana mun manehna teu satuju kana pola aing, sok langsung ngawak-wak dina jero hate aing. Nah ayeuna manehna teh balem wae geuning. Heran aing. Cek pikir Mang Lendra oge. Ngarasa aneh para mitra. Salila aya di alam manusia, si Surajaya nu harita milu teu kapanggih irung-irungna acan. Padahal eces apan ti karajaan onom, Surajaya milu ka manehna ka alam manusia, marengan Raden Jakabantang. Sakumaha nu kauninga para mitra dina perang campuh eta. Dikeun Mang Lendra ge timbul pertanyaan-pertanyaan anu memang ditujukeun teh kana jero hatena sorangan. Malah Mang Lendra ge ngagerendeng deui. Aneh aing ieu. Heuna kamarana teh mangkeluk teh nya nu dua salila ieu? Heuh eta si Surajaya bakalnya mah jeung si Jakabantangin. Heran aing teh kapanggih irung-irungna acan. Padahal ieu teh bareng ti nagri onom teh. Aneh aing ieu. Cek pikir Mang Lendra deui. Sabot keur kitu para mitra keur mikir kitu tigigireun aya nu ngagurudag. Nyaeta bala jin nguak ngawik rek nganiaya dirina. Mireungeuh kitu Mang Lendra miheulaan ngaheumatkeun dampaleungeun bareng jeung eta para mitra. Bala jin anu ngangsreg teh ngaceleng kaheab ku angin eungeulan Mang Lendra. Bari sorat eungeulan anu ngajelebet luar biasa katu kadengena. Kitu di antarana kuak eta para mitra sadaya bangsa siluman teh ngagoak. Barang keuna ku serangan ti Mang Lendra nimbulkeun sora nu ngajelegur. Eta bala jin teh harita ge para wargi sadaya langsung harita ge ngagubrag. Saban bala jin datang ngobrot saban diheumat nepikeun ka racleng katebak angin di limbungan. Kabawa ku angin jauh naker para wargi sadaya. Kitu di antarana serangan Mang Lendra. Anu dadak sakali Mang Lendra jadi sakti mandragun. Harita ge jin pada racleng. Bari nu keuna ku serangan nu ngabeledug hancur jin sapada harita. Lir ibarat cenah atuh manusia anu ditemak cenah ku senjata. Malah mah lain paeh bae tapi hancur awakna cenah burak-rakan. Malah mah hancur awakna kaserang ku senjata atawa pelor nu kacida gedena. Ai, nah aing jadi sakti kieu. Teu kudu dituyun ku si Bantangin. Jika nu geus-geus aing ayeuna mah ieu. Tapi aing teu diajar. Aing mah teu diajar teu sing langsung bodek kieu. Anehnya, unggal aing ngangkat leungeun, unggal ngajelegur. Aya, ieu hartina teh jiwa si Bantangin geus na. Itu kan dari aing. Jadi hal kitu meureun si Bantangin teh geus aya di diri aing teh. Ih, heran aing. Cek pikir Mang Lendra para mitra sadaya. Ngan bae manehna teu bisa loba mikir harita ge para wargi. Dina kaayaan kitu mah sabab musuh jumlahna beuki ngalobaan murudut narajang kadirina. Harita ge para mitra waktu musuh narajang bari pating haroa. Wah, serang! 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 Rengaun sian jalan kaing. Rasakeun ye teungeulan ti aing ye. Atuh harita barang jelegur aya sorat teungeulan. Racleng sapada harita eta siluman teh para mitra sadaya teu bisa ngadeuketan ka nyaeta Mang Lendra alias Raden Jakabantang. Para wargi anu mulya, kitu jeung kitu bae. Atuh kusabab kitu manehna geus ngaheumat-heumatkeun di teungeulan anu ngakibatkeun para siluman teh racleng ka jauh.
Peperangan antara balad onom jeung balad siluman hese kapanggih. Saha nu unggul jeung saha nu eleh. Malah mah mun kudu disebutkeun. Sabenerna bangsa onom nu rada kateter teh cenah para mitra. Sakurang-kurangna lamun dibandingkeun jeung ratusan tahun katukang. Ari sabab ari bareto mah balad ti karajaan Pulau Majeti teh sakitu babarina dina meruhkeun pasukan jin jeung siluman sileman. Sawaktu mungaran hayang ngadegkeun nagara Pulau Majeti. Ari ayeuna geuning balaja balad-balad siluman ti karajaan Burak Setraganda sakitu lalingasna pisan. Aneh eta unggah diserang harita teh kumang lenrang ngacleng ka jauhna. Sok sanajan eta siluman cenah geus burak-rakan bisa ngahiji deui eta siluman teh. Malah balik deui nyerang ka Mang Lendra kitu jeung kitu bae. Eta kaahengan siluman ti Burak Setraganda manehna jiga-jiga nu boga elmu rawa rontek cenah para mitra. Jadi ilmu na teh nu disebut ilmu serepna serep nyawa. Kitu lir ibarat rahwana cenah boga serep 10 nyawa. Jadi kudu diancurkeun unggal waktu kakara bisa hancur. Kitu diantarana. Hal eta nimbulkeun oge kaseunggah pikeun Patih Wirabangsa. Urang ajar. Kunaon ayeuna banglan siluman meuni sakieu gagarongkana deuleu he? Urang ajar. Nyaan siluman gagah rongka sakti mandraguna. Ceki Patih Wirabangsa. Bari manehna oge pakupis para mitra. Nakisan-nakisan panarajang musuh. Adipati Rangga Cumarita. Hari cek si bantangin mah. Balad siluman jadi garaga teku sabab tanagana kabantuan. Kurupa-rupa kajahatan. Nu dipilampah ku bangsa manusia. Manusia beki ipas-ipis kaimananana. Bakal beki tambah tanaga keur bangsa dedemat dedemit. Lantaran manusia anu geus waktuna beak hubungan kontrakna jeung bangsa dedemit. Mangsa eta manusia baris ba jadi bala dedemit. Numata kakuatan di bangsa dedemat dedemit. Di bangsa siluman beki kuat bae. Kitu diantarana. Sok sanajan kitu para mitra sadaya. Adipati Rangga ge sarua manehanana pakupis. Nadah gempuran-gempuran bangsa siluman. Maranehna duanana memang kateter oge. Ngan kilang kitu da eta patih nu dua teh atuh. Mangrupa patih-patih jago ti Pulau Majeti. Masing ripuh ge manehna masih kene bisa cacarita. Para mitra anu mulia harita keneh atuh keluar nungaran si Kalasrengi teh. Patih Wirabangsa nyarita. Wow, kuat hampo tak ki Kalasrengi babangusna da. Beki gancang merenan manehna, beki irit tanaga urang keluar. Ceki Patih Wirabangsa bari ngajejek bobokong siluman. Anu aya buntutan jiga buntut kadal teh para mitra sadaya. Harita para wargi sadaya. Atuh Adipati Rangga nyerang. Ka Kalasrengi bari jeung ngaluarkeun ilmu nu luar biasa kuatna. Cia! Cia! 2 kali nyerang para wargi sadaya. Harita teh Adipati Rangga nyerang ka Kalasrengi. Ngahemat-hematkeun leungeun kenca jeung katuhu. Tapi tetela aya welas-welasna siluman nururupaanana jiga Kalasrengi. Gadona cameuh jeung dihareup culaeu sihung seukeut. Gerakanana kawilang cingceungna. Mun diserang ka kenca ngabalicet ka katuhu. Mun dijorag ka katuhu ngabalicet ka kenca. Kitu jeung kitu bae para wargi sadaya kaayaanana. Samalah mahlian ti kitu oge make bisa malik narajang ku tenggelan jeung cakaran nu matak bahaya lamun teu kacingcet. Tarungna Adipati Rangga jeung Kalasrengi
nu jumlahna welas-welas geuninganan lain hiji kala serengi teh loba cenah para wargi sadaya aya welasna nimbulkeun perang campuh malah wirabangsa ge gancang mantuan dina kayan kitu mah manehanana atuh teu cileureun dina ngabanting-bantingkeun kala serengi aya nu geus kabantingkeun torojo di nu anyar datang kitu jeung kitu bae para wargi memang antuk nama peperangan teh teu daek anggeus ari sabab para wargi boh itu boh ieu sarua ngaluarkeun ilmu panemu jampe pamakena ngaluarkeun ilmu andelanana jeung duanana ge pada mung eleh lantaran ieu teh perang minangka nama para wargi perang atuh marebutkeun harga diri mun harga diri teh mah lamun seug manehna nepi ka kateter jajaten geus pasti cenah dilelece geus pasti kudu cicing dina dampal suku lawan kitu diantarana jadi nepi ka sakitu lilana can aya nu sanggup silih perukan korban ti dua pihakanana geus patulaya boh ngajemprak dina taneuh atupun kitu deui para mitra sadaya boh anu nyangsang dina tatangkalan malah mah para wargi sora anjing babaung nu kadengenak umat manusia eta teh para mitra ragegna omongan antara urang onom jeung urang siluman teh oge lian ti eta aya nu nyangsaya dina batu malah nu nyangsang dina dahan kai oge teu kurang eureun-eureun sotenan sanggeus kadenge aya sora hayam kongkorongok ti kajauhna tanda beurang geus datang di mana beurang kakara perang teh eureun para mitra lantaran kitu cenah aturanana di mana kaayaan beurang datang perang eureun lantaran maranehna mah teu resep ningali panon poe jadi perang teh dina kaayaan peuting wungkul beda jeung perangna antara Pendawa jeung Kurawa di Kurusetra para wargi hari Pendawa jeung Kurawa di Kurusetra mah perang teh eureun lamun datang namang sapeuting atuh waktu cenah waktu pajar ditiup tarompet teh para wargi perang dimulai deui sabalikna perang di dieu mah perang teh ngan saukur dina kaayaan peuting bae malah mah para mitra harita ge hayam jago kongkorongok ti jauhna tanda beurang mimiti datang ari panon poe geus moncorong mah malah kaayaan kacida simpena nu tadi wayah janari teh para wargi perang campuh anu terus-terusana pating beledug sora kadenge ari surya datang mah ngadak-ngadak sepi jempling sora lirih taya kadenge sora nao-nao kitu kaaya nu sabenerna perang campuh kajadian antara bangsa onom ngalawan bangsa siluman di Burak Setraganda dina kayan isuk-isuk kocapkeun para mitra sadaya Jang Dayat harita teh ngahudangkeun Mang Lendra Mang Lendra guat hudang ieu kunaon ieu sarewae nya itu juragan bendara wadaranya urang sare kabina-bina ting teh hudang ieu ceuk Jang Dayat ngaguyah-guyah Mang Lendra nu masih kene ngaringkuk di harudum sarung Mang Lendra nguniang hudang bari kekerece masa Mang Lendra bari jeung gigisik teh kekerece man aduh naon yang Dayat naon ieu nya asara luas teh teh cenah hari weus-weus maklum masih keneh lulungu kunaon ieu teh itu juragan bendara wadana nyauran omong Jang Dayat sakali deui da Mang Lendra pungak pinguk teu pugu ngan sanggeus bebersih mandi bari gesat-gesut ganti papakean akhirna Mang Lendra mangadep ka barang geus mangadep bari cedok ka nyembah teh para wargi sadaya Mang Lendra harita teh cumarita ieu sung isim kaula nyangakeun cenah sungkem kaula nu ceuk Mang Lendra bari sila mendeko nyembah hormat
Syukur we Anika geus datang deuleu Lendra. Ari Anika dititah ka dieu teh. Sabenerna mah kaula teh aya tanyakeun. Nya pang-pang nama nu aya patula patali jeung urusan-urusan kadinesan jeung anu sejen-sejena. Da kitu pang-pang nama Lendra. Ulah rewas-rewas Anika diangkir ku kaula isuk-isuk. Saweura juragan Bendarawadana nu calik dina korsi jati anu heranga genclang. Maklum korsi nu unggal poesok di 8 para mitra sadaya. Ai korsi jati malamun minang di 8 beki herang beki ngajenclang. Kitu kaayaanana. Mang Lendra semureuwas harita ge bari tumanya. Ge aya taroskeun perkawis naon kempadan? Ceuk Mang Lendra. Manehna ge ngarasa leuwas ditaros ku juragan Bendarawadana. Sarupa kitu teh para wargi sadaya. Geus kitu Mang Lendra ngeluktung ku teludeung neuteup nu jadi dunungan. Maklum nu jadi dunungan atuh komarana sakitu gedena para wargi. Hiji dunungan anu memang komarana kacida gedena. Jeung deui atuh salilana ge nya dihormat-hormat ku ambara hayat, diarancah mah. Maklum anjeunna teh hiji pamimpin masyarakat anu kudu ngalaksanakeun tugas sakumaha titah ti gubernemen teh. Lain kieu deuleu Lendra. Kaula teh narima laporan tinu sejen. Pajah saban keur angin lilimbungan. Jeung saban keur aya hujan ngaririncik bari guludug di sada. Anika sok ngiles di kobong. Jeung deui kalan-kalan katingali ku jalma ti jero imah. Lamun Anika leuleumpangan di luar. Tanaha bener eta teh Anika model kitu, Helendra. Saweura juragan Bendarawadana netep seukeut ka Lendra. Tapi nu diteuteup mah angger wae ngeluk tungkul. Waktosna CF.